Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Al-Mukarram, keluarga besar Bapak Agus miwah Ibu Lia, dina ieu wengi ngawujudkeun bukti syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Wireh murang kalihna nuwastana tar Abil Firdaus di Hitan oge milang kala anu kasalapan tahun dari Oktiapa Firdaus sakantenan Deyan Muhammad Firdaus 17 tahun. Urang sami-sami doakeun muga-mugi murang kalihna janten murang kalih anu saleh tur salehah. Amin. Al-Mukarramun, para alim ulama warasatul anbiya, guru-guru urang sadaya, baik sesepuh pondok pesantren, majelis taklim, madrasah diniyah, takmiliyah, awaliyah, guru-guru taman pendidikan Al-Quran, Rodatul Atfal, guru madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, para asatid dan asatidah, urang sami-sami doakeun sing paos yuswana. Amin. Kumargi urang masih memeryogikeun ilmu-ilmuna. Sahabat saya dari Banser, terima kasih atas atensi dalam kegiatan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kum kasadayana anu hadir dina ieu wengi sing dijantenkeun langkah di bumi sewang-sewangan ka ieu tempat, dihampura dosana, diangkat derajat kamulyaanana, kenging rahmah tur inayah. Amin. Supados raos ngaos tong aya nu ngarekam-rekam itu terus acara itu. Ibu nu gaduh HP tos pareman, ilmu mah sanes sungkul dipiralkeun, anu utami mah diamalkeun. Supados abdi jongjon ngaosna. Tos tong dikitu-kitu da batur ge barogaeun. Calik Bapak calik. Ibu sadayana jalmi anu kumelentang hirup di alam dunia komo urang. Ayo, orang teh ngaguaduhan orang kali anu soleh, anu salehah, anu bakti ka Ibu Rama, anu berguna ke bangsa, negara, agama, keluarga. Tapi tidak seindah apa yang kita katakan. Tetap perlu perjuangan doa dan ikhtiar. Kumaha cenah ajengan kiai santri ustad hayang gaduh murang kali anu saleh nu salehah. Hiji jempling jep kupingkeun. Kuncina kahiji kudu ngajaga waktu teh kudu dijaga ye. Naon dijaga ye waktu teh digunakeun ku hal-hal anu manfaat, anu maslahat. Ulah nikakeun ka waktu beak ku hal-hal anu teu manfaat. Di antarana keur bapak-bapak, para pemuda jaga salat berjamaah awal waktu di masjid. Dina kitab Kifayatul Akhyar, dina kitab-kitab anu ditulis ku para ahli, dina hadis-hadis sahih muttafaqun alaih,
sadayana ge ngajelaskeun lamun urang ngajaga waktu anu 5 waktu salatna berjamaah di masjid bakal kengeng padilah di antawis kautamaanana ngagaduhan murang kalih nu soleh tur solehah. Ulah harap hayang anak soleh, ulah harap anak hayang solehah mun salaki eceut tara berjamaah. Da ngaji di lemur kieu mah nya, bari ngaji di lemur kieu mah kudu make bukti. Ayo urang buktikeun. Selenting bawa ning angin kalepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Kolot baheula mah tani telega kebon telega hirup sederhana. Batur imah make parabola, ieu mah paraseuneu ngelun. Guntang gantung binih jagong. Guntang gantung gajih domah. Anak loba rek sakola teh isuk-isuk dipanggorengkeun sangu make gajih domah. Matak montokna teh ayeuna ieu teh da baheulana pan sok ngadaang gajih domah. Ngambura atuh da kuring mah pan jelema teu boga tarara ngadaang mantega. Da baheula mah kitu nya. Hah? Guntang gantung bini jagong, guntang gantung gajih domah anak loba. Batur imah minimalis manehna bilikinis bari curcol cai hareran dipapaes malah mandar kembang warna-warni matak resep nu ningali matak betah nu nyicingan keanekaragaman hayati flora jeung fauna hareupeun imah aya balong aya empang aya kula di pagerna teh lain ku pager beus iki beling we jeung daun wera eta teh simbol loba nu eling jeung loba nu era. Salaki ka sawah tani telega tapi kan budak pasantren di Salopa, budak pasantren di Manonjaya, budak pasantren di Cipasung, budak pasantren di Samsul Ulum, budak pasantren balik teh alhamdulillah ku barokah daek salat berjamaah awal waktu di masjid bapak tukang tani budak jadi kiai. Apal Imriti, apal Kailani, Johar Maknun, Alpiyah, Mantek, Bayan, Sorop, Nahu, Fikih, Usul Fikih. Da budak teh jadi kiai atuh baheula mah bapak tukang tani teh. Malah juara MTQ, musabaqah tilawatil Quran, juara musabaqah qiraatil kutub. Aduh. Nah hanya buat bapak tukang tani budak jadi kiai. Teu samanea kolot baheula mah. Naon maksud teu samanea teh dagang jeung duha usaha jeung usoli ka sawah bari ngamparkeun sajadah teu saarah hirupna teu katungkul ku dunya. Waktuna salat berjamaah mah berjamaah we duhur asar magrib bisa kitu ka kantun ta eta kunci barokah. Dagang baheula mah kalemur batur ngangkleungnya ditanggung coet jeung mutu sapu minyak keletik jeung kompor baheula mah pan gitu dagang di lemur batur dagang kerupuk ngeusian ka warung-warung orang luar negeri mah pada bingung cenah Indonesia mah awak leutik tapi beusi kaangkat teu apaleun jerona kerupuk. Pan dagang kerupuk ke anak jadi bidan. Dagang kerupuk anak jadi guru, anak jadi penilik, anak jadi kepala dinas. Nah, dadagangna tuh teu dagang sajalur dibarengan jeung salat berjamaah. Matak barokah. Ek baca dina kitabna lamun jalma tara daek salat berjamaah, yarfa'ullaha barokata min kasbihim diangkat kabarokahan hartana. Urang buktikeun da ieu mah lain rekayasa. Zaman kiwari dagang make motor make mobil dan majuna teh motorna we jeung mobil dagang ceuk paribasana jutaan itu jeung ieu jiga cai dina daun tales eueuh buktina. Nah cenah jangan hampura ulah benu ulah ama rupina wae anu berjamaah 5 waktuna kirang diperhatoskeun kitu. Katungkul ku bati, katungkul ku dunya.
kahalangan ku sawah, kahalangan ku ngalabati nu can puguh. Pan lamun urang salat berjamaah mah 27 derajat, lamun salat di imam mah hiji, pan bedana ge geus 20 genep ta derajatna. Mun sakali lamun 5 kali. Ayo. Taro we 25 geus kali 5 geus 100 salah we. Naik kumaha ngejar nah ari salat wae di imam. Ieu mah ngaji di lemur we, jangan da ngaji mah kudu kieu kudu make metode. Da kuring ge pasantren baheula di Manonjaya. Pan ua mah kitu nasehatna teh. Saurpun guru jaga raksa salat berjamaah awal waktu di masjid. Babaturan 1000 kurang musuh hiji loba teuing kitu cek pun guru teh. Tah awas hayang berjamaah. Ulah ninggalkeun kawani zaman kiwari jelema ninggalkeun salat berjamaah kusabab bati anu can puguh. Panata mah can puguh urusan dunia tuh nu geus puguh mah berjamaah. Geus loba contoh panan. Sok ka masjid berjamaah. Ngasigit pahlema ku palupu ku papan ku jengjeng imaroh idaroh riayah malakmur masigit butut ge resep. Naradom magrib teh Jibril Mikail Mungkar wa Nakir Raqib belah kulon ya Rabbi bil Mustafa waqfir lana ya wasi'al pinu maghrib teh baheula mah dur bedug maghrib ayeuna tarungku jelema teh main ludo FF ML Mobile Legends ngadepo masang slot main PS rek kumaha barokah da baheula mah kitu maghrib teh naradomnya bere salat ke careurik mah baheula mah lain emut ka dosa irunge kacepet palupu Anapna teh balongnya balong ingat ke leutik kuring man urang teh cenah naik muludan ke peuting urang bedahkeun isuk-isuk wanci jam 6 ngabedahkeun balong di masjid dina kokocoran teh ngagunyuk eta lauk teh kancra dilem bogo cingok jaer kaengkang-engkang kaluhur ka tukang kahandap ka jero apal engkang-engkang anu ngalolot kieu mah apal budak ngarorak kieu mah moal apaleun engkang-engkang apalna teh lajada Tokopedia Shopee moal apaleun tah gede-gede kieu engkang-engkang oh ada urang mah baheula mah engkang-engkangnya aya buyur aya keuyeup aya bogo aya cingok aya jaer resep baheula mah moal budak ayeuna mah moal apaleun moal lajada setan mah pangheulana narima paket di lemur teh si eta da keur tarawih ge narima paket si eta mah aya ada jelema teh hanapeun tenda kok benang nila teh nu badag benang lukmas teh nu badag aduh dibikeun kurang teh KDKM abah ieu lauk benang make lamit man urang pais ieu nila jeung lukmas nu badag teu da polos urang teh keleutik sing kalasa salam serehna nyaman mbah mah abah we urang teh nanya jang sahabah yang bikeuneun ka ajengan hampura Kang Agus jadi ajengan mah sok dibere nu gede ieu mah baheula urang keleutik apal neki ari ieu kumaha ieu sedeng eta mah jang kori hampuranya kori mah nu sedeng ari ieu kumaha ieu mujair apal jair anu sirahna badak dagingna ipis tah eta mah jang nu ngadengekeun
Hampura cuma jair we. Rasa bahala mah da berjamaah. Awas mun teu kamar sigit geus ngaji penting ayeuna we buktina kadzab bohong sia mah. Buana tina ilmu teh amal. Amalkeun. Masih gitu tinggal ayeuna aralus mana tuh sina. Bener masih gitu ayeuna Megara Raya make running tag neon AC karpet. Lain bohong dispenser paranti ngopi ge aya. Masih gitu mewah. Mana atuh osina? Salat maghrib 3 jajar. Mun Persib teu main. Persib main 3-an ngajajar. Menang kamari mah 5-0. Engke main deui tanggal 18 jeung Barito. Ayeuna teh urutan katilu Persib teh. Ning ajengan apal da bobotoh tuh. Tinggal masih kita ayeuna maghrib 3 jajar, isya 2 jajar, subuh 2an ngajajar. Nu adan eta. Nu qomat imam makmum nu wiridan nu ngadoa ari ente ka mana? Wong adan udud si malen ka masjid udud we udud. Lain ka masjid wong adan teh udud. Timpa kopi gudai mantap. Batur geus meunang 2 rakaat eta 2 gelas. Lain seri-seri kitu wae hirup teh geus kolot. Tutong direkam-rekam gitu mungan eureun gitu direkam-rekam gitu mah. Lain amalkeun lain dipiralkeun. Ke masjidnya ya urang buktikeun. Maghrib baheula mah pinuh. Kumaha teh carana? Wangtadiru salat ibadah salat menunggu salat setelah salat. Da beres salat maghrib teh baheula mah teu baralik keceu. Itikaf di masjid bismillah. Nawaitu an ataqi fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala itikaf. Aksiru min tilawatil Quran memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sahuruf 10 kabarokahan sahuruf 30 huruf 100 kabarokahan. Lamun 1 juz 3 juz berapa puluh juta keberkahan. Naik kumaha hirup berkah lamun tara daek ngaji. Ari baheula mah alam dunya teh poek tapi hate caang. Maghrib mengaji, maghrib matikan TV, baheula mah ngaraji maghrib teh. Beres ngaji ke bulu irung teh, kok teu harideung, ngajina pan ku cempon. Nu beunghar ku patromak, make ku lambu. Minyak tanah saleter mahin, kakeun ka jam 6 teh gujleuk. Baheula mah alam dunya teh poek mah. Tapi hate caang. Alam dunya ayeuna caraang neon di mana-mana tapi para roek. Naon contohna coba rek nanya, loba ngaji loba komen. Tuh. Ya, poek hate teh. Rek nanya ya. Loba sedekah, loba pasang status. Da ina kegeunian ngaji dulu ya. Aya make tiung jelema teh. Ngajina sakali disetatuskeun unggal poe. Coba rek mananya, loba maca sholawat, loba maca WhatsApp. Aduh, ieu kumaha ya. Detak jantung teh kudu diisi ku zikrullah. Zikir yang paling utama membaca Al-Qur'an. Nu nyangan di alam kubur pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Nu bakal mere pitulung syafaat dina poe kiamat. Salah sawiosna pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nu dimaksud baiti jannati rumahku surgaku, rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan. Jangan kau jadikan rumah sebagai kuburan yang sepi,
dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Awas di maghrib ka isya teh teu balali kolot baheula. Bener da tara balali. Caricing di masjid aya nu maca shalawat nariyah, shalawat munjiyah, shalawat ibrahimiyah, shalawat sifat, shalawat al-fatih. Aya nu maca subhanallah, maf'ul mutlak takdiruhu syabahtu maha suci Allah. Aya nu maca takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Aya nu maca asmaul husna dalam rangka taqarrub mendekatkan diri kepada Allah gitu. Sabara urang di lemur ieu anu teu balik ti maghrib nikahkeun ka isya. Matak kumaha atuh kaayaan dunia model kieu teh? Dia rawuh ayeuna teh ieu kana ibadah. Patungkul ku HP. Hudang sare HP. Arek sare HP. Keur ngaji HP. Aduh kira harek ngeusian hate. Ayo we teh. Ningalian YouTube konten eueuh mangpaat rek naon gitu. Ningali status batur coba. Kudu bijak, kudu cerdas ngagunakeun media sosial, kudu aya waktu keur ibadah. Mun salaki gering urus ceuk ulah dipoto. Di masalah ki gering teh dipoto. Dijieun status mohon doanya suami muntaber. Ya Allah ya Karim. Aya teh cek dina hatena mah aku banget gitu loh. Hai, tong uih teh magrib ka isya. Bagus ya ilmu ti kuring ilmu ya ilmu mudah-mudahan janten ilmu manfaat kanggo sadayana. Amin. Tong uih atuh ti magrib ka isya teh da sajam. Magrib teh jam 6 kirang. Ya. Leres? Isya jam 7 sajam ge henteu. Bakal barokah hirupna teh. Anak soleh, awak sehat. Diwan canatatan panangan katuhun nampi bakal barkun sirot engal teh dina hisaban teh. Genah padilah kautamaan salat berjamaah. Tong balik di magrib ka isya. Komode anu beunghar sawah boga kebon boganya. Naon deui nikmat mana lagi yang akan kau dustakan. Cocok nu beunghar teu balik? Cocok. Taina nu balangsak rek naon balik kawan naon. Kan coba rek naon sih naon sih. Bana teu gablek. Pamajikan eueuh ka Saudi. Rek naon balik kawan naon cicingnya euy. BLT teu meunang. PKH teu kacatet. Bansos can cair. Cicing sih teh. Balik ke magrib ka isya teh. Batur caricing di masjid saya mah balik. Udud deui. Timpa kopi deung tong dikocek. Gitu we kalakuan teh. Aya da jelema teh nyalane. Arek kieu wae ya teh hirup teh. Sekolot. Sajam di magrib ka isya teh. Keur lalaki di mas ajengan atuh kumaceuna emak. Emak hampura. Emak teh di magrib ka isya teh ngecicing di tempat pangsolatan. Ada imah baheula mah aya khusus pangsolatan make mihrab teh nya ku lambu teh tiis cicing di dinya. Naon maksudna? Aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Di magrib ka isya teh aya nu maca surah Al-Baqarah, aya nu maca surah Ali Imran, aya nu maca surah An-Nisa, aya nu maca surah Yasin. Kitu tah di imah teh salaki di masjid, pamajikan di imah ngaji, geunah rumah tangga saimbang kitu mah. Ieu mah salaki di masjid manehna nonton sinetron we. Beres salat magrib teh mana remote. Ayo ningalian sinetron Cinta Yang Hilang. Tingali huntu yang ompong. Tengok Cinta Yang Hilang. Huntu ompong. Kaera aing geus ompong ngan sinetron. Ayo. Bari nyang hunyar ngadangan wajib jeung si enteh medok.
Sok berjamaah. Isya kan? Allahu Akbar. Pan urang mah geus di masjid. Batur mah karek ini. Beda pan. Ulah poho cinta ka Nabi, mahabbah ka Rasul, laksanakeun sunatna. Di antawisna naon cantona? Sunnah rawatib. Sunnah yang menyertai salat wajib, ba'diyah qobliyah. Memeh isya teh mah salat sunat heula. Hadis sahih. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah rawatib ikhlas lillah karena Allah, bakal dipasihan istana di surga Allah. Amin. Dan cecek aku amin kedah amal tuh. Amin. Ari amal eueuh. Salat sun ba'diyah sareng qop. Salat sunat heula sing salse atuh Paberiheun baheula keur ngora atunya urang teh. Salat oge belang betong cing atuh geus kolot ayeuna teh tereh maot. Salat ayeuna engke mah disalatkeun. Model lalaki teh kuduna mah salat ayeuna teh ditukangkeun imam. Engke mah disalatkeun di hareupeun imam. Bener teu? Salat belakang nanti disolatkan di depan ke masjid sampai tua, jangan menunggu tua. Kewe ka masjid geus kolot, boro-boro ka masjid ka we sege ditungtun. Sok loba alasan wungkul. Pan jelema mah kitu. Lamun keur balangsa keur miskin teu maju usaha bari gering aduh rek salat berjamaah mun cager. Jelema mah kitu. Usaha keur pagejeud, rumah tangga kerungkad, penyakit keripu, hayang ke masjid, boro-boro ke masjid, diimpus awakna oge. Nah jelema mah kitu ari keur gering mah jadi hamba Allah, dibere we sehat jadi hamba dunia. Tuh. Ya. Rata-rata teh hampir kabeh gitu. Matak tah magrib kaisa dagoan di masjid, ibu ngaji di mah bari maca shalawat, zikir, salat tasbih, salat hajat, salat tobat. Salat kita di masjid di saat salat sunat heula. Aduh tenang kana atuh. Barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah awal waktu di masjid seperti melaksanakan salat malam 1/3. Barang siapa yang isanya tidak ke masjid tanpa uzur syar'i termasuk kelompok orang munafik. Dengikeun tadi teh ka masjid. Munafik teh. Lain bohong, aya coretna. Cek imam teh beres salat sunat teh lempengkeun, luruskan, rapatkan bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Matak masjid baheula mah di sisina sok aya merek kan safnya. Baheula di sisi masjid aya merek saf. Luruskan, rapatkan bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Beres salat isya teh pan baca zikir salat padu kitu leuh. Ieu ahli sunnah ieu mah urang sing tartib ieu ngaji ieu. Ari beres salat teh wiridan. Naon nu dibaca pan maca istighfar. Nah hari beres salat maca istighfar kupingkeun. Bisi dina waktu salat babacaan urang kurang sampurna. Tilawat, tajwid, fasohah, makhraj, sifatul huruf kurang sempurna. Disempurnakan dengan membaca istighfar menutupi kekurangan. Allahu karim. Ibu ge sarua tah keur di imah beres salat teh maca istighfar hari beres teh. Nah, bisi hatena kumalayang teu husuk ka ditu ka dieu. Allahu Akbar. Aduh, geus dicetrekeun can kompor teh. Aing keur salat sok sim kahuruan ya Allah ya kan. Tuh nya inget kana kompor. Keruku teh Allahu Akbar. Aduh, cincin di WC. Aduh. Aing jeung dipaok ku salaki.
Jadi hatena teh kali itu kadieu. Ngalaman teu pernah dina perasaan ieu teh 2 rakaat 3 sok kitu tara. Kieu ye kaidah piki. Lamun urang keur salat nya ieu teh asa 2 asa 3 asa 2 asa 3 2 sanak numpang salitna. Ieu toab teh asa 3 asa 4 3. Ieu barang daang teh 5 genep sia barang daang mah ulah dianggu 5 darmaji teh kan kitu teh kahartos ngaos teh lamun kirang hapunten emutan kumalayang sampurnakeun kumaca istighfar